Bismillahirrahmanirrahim. Aya pertarosan kumaha lamun muruhan ka jalma ayeuna teh tukang nyisit atanapi tukang mencit ku sebagian hewan anu dikurbankeun. Artina mah buruh jang tukang nyisit jang tukang mencit tina ayeuna teh sebagian hewan anu dikurbankeun. Eta pertarosan urang waler ku katerangan anu aya dina kitab Bajuri juz kadua halaman 302. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu sareng haram aidon deui naon ja'luhu ngajadikeunna itu si mudhahi ujuratan kana buruh lil jajari pikeun tukang nyisit atawa tukang mencit walau kana jeung sanajan kabuktian naon al udhiyatu kurbana eta si jalma tatauan eta kurban pasunatan atanapi kurban anu disunatkeun. Ningali kana keterangan ayeuna Bajuri anu jelas ieu mangka pikeun ayeuna si modhohi jalma anu kurbana ulah ayeuna wantun-wantun muruhan ka tukang nyisit atanapi ka tukang mencit ku sebagian hewan anu dikurbankeun. Hewan anu dikurbankeun mah ku eta ayeuna si mudhahi mutlak we bagikeun ka fakir miskin, bagikeun ka jalma beunghar atanapi nyokot manehanana sapertiga. Meunang dina agama ge dina keterangan-keterangan ayeuna kitab-kitab ge nyana urang sapertiga pasunatan ngan langkung abdol mah lukmatan sahwafan sadayana dibagikeun ka fakir sinareng miskinna. Kumaha atuh carana supaya abdol? Eta si mudhahi jalma anu kurbana meunang kasampurnaan ayeuna hukum-hukum agama, meunang pasunatan-pasunatan anu sampurna. Mangka lamun mere domana tah domana bikeun ayeuna teh domana jeung ayeuna jeung sakalian jang ngurusna. Itu tah domana pangencitkeun, panguruskeun, ieu buruh jang mencit, ieu buruh jang nyisit. Mangka insyaallah bakal meunang kana kaabdolan. Ningali kana keterangan ieu wa yahrumu aidon ja'luhu ujuratan lil jajari, haram hukumna muruhan ka tukang nyisit oge ka tukang mencit. Wallahu alam, mugia aya manfaatna.